Alhamdulillah ku rahmat jeung karidhoan Gusti dina dinten ieu urang tiasa papanggih dina acara dongeng Sunda. Hiji kasempatan anu mulia pikeun ngangkat jeung ngamumule budaya Sunda urang ngaliwatan carita-carita anu pinuh ku hikmah ajen-inajen kahirupan sarta pangajaran nu bisa dijadikeun pedoman ku sakumna generasi. Dongeng teh lain saukur carita hiburan, tapi oge jendela kana kearifan lokal, cerita kahirupan jeung warisan budaya nu kudu terus dijaga tur diwariskeun ka generasi salajengna. Ku kituna hayu urang sami-sami ngadengekeun, ngarasakeun sarta ngamanpaatkeun ieu acara kalayan semangat, rasa hormat jeung kabagjaan. Mugia acara dongeng Sunda ieu tiasa ngajantenkeun urang langkung nyaah kabudaya sorangan, ngajarkeun kahadean jeung nyiptakeun kesadaran kana pentingna ngajaga kabudayaan urang. Hampunten bilih aya kakirangan dina cariosan ieu. Hayu urang buka acara dongeng Sunda ieu ku rarasaan bungah sareng rasa syukur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaki ece nu ayeuna mah siluman ece. Nah ece teh can sadar tur can nyaho kitu yen hirup ece teh geus kabobodo tenjo katipu ku nu niru-niru kabawa ku sakaba-kaba. Nah ece teh teu nyaho kitu salaki ece anu asli mah geus eueuh ece. Geus eueuh di imah da eta mah anu di imah teh johana palsu. Gandeng sia kawe oge anu aya di dieu ngawibirang ka keluarga aing wungkul. Meunggeus sia montong aya deui anu ngomong. Aing ngarek nyarita ka kiai kejul eta tah naonan salaki aing dikitu-kitu lepaskeun salaki kuring kunyuk. Cek ci ito geus teu bisa ngobrol deui caritanana harita jadi kasar tur garihal. Teu inget baheula teh manehna kungsi masantren ngalap ilmu agama. Ari ayeuna hate ceu itu bener-bener poek. Sedengkeun johana anu dieurad ku sorban mama kiai baterus karumpuyuk leuleus taya tanagaan, taya tangan pangawasa saenggeus nakar tanaga hayang leupas tea. Sot mama kiai ngaresotkeun sorban anu ngeurat badan johana. Teras anjeunna ngagupayan ka Kang Otang sangkan nyampeurkeun ka payunanna. Kang Otang nu digupayan ku mama kiai salaku guru nalika masih masantren gancang nyampeurkeun kalayaan sikap anu ajrih tur teu leungit tina tata krama kasopananna salaku murid kanu jadi guru. Teu lami mama kiai ka kuping anjeunna sasauran. Otang, mama ngaja waktu ayeuna ngabantu kana pagawean hidup anu hade. Niat nolongan ka sasama hirup tur nyelametkeun ieu lembur. Ayeuna teh ku mama coang kebersihan ieu tempat sarta siloman-silomana anu sok ngabobodo tenjo ngabibita harta geus waktuna eureun.
alam dunia jang pangasina kudu tentrem ulah pagalawan tak baik yang anu ngaranna siluman pagewan musyrik kudu leungit sur memakiai bari netep antep ka Kang Otang anu ngeluk tungkul bari ajrih sumuhun mangga mama isim abdi ngarojong pisan kana pemandagan mama nangging satu acana itu teh aya cek itoh bojona saderek Johana anu asli anjeunna keukeuh teu percanten yen caroga anu aslina mah teu aya di bumina dicarisan teh kalakah nyeseulan kitu manawi mama. Tenang Jalu tong salempang manasina ka dieu si nyaina oge budakna bawa ka dieu sumuhun mangga mama diantosan sekap Kang Otang gentak undur linggih ti payunan mama Kiai laju muru ka Mang Diman sabaraha kanca teu lila datang deui dibarengan ku sejen bare ngagiringkeun ceu itoh ka payunan mama Kiai. Mang Diman kakap sapara kanca teu poho kunjungan ngajak sesalaman harita teh bari ajrih ke mama Kiai. Ku mama Kiai tarima hiji-hiji kalayan teu weleh marah mai bae pamanteuna jeung imut nandakeun anjeunna mah hiji sepuh anu teu weleh darehdeh jeung someah tetep tenang dina nggoneng mayunan segala masalah. Iwal ti ceu itoh anu henteu selaman teh sabab dirina keburu nganggap musuh ka mama Kiai. Ketambah langeuna masih talian ka tukang teuih teu bisa gerak. Mama Kiai teras netep antep ka ceu itoh jeung ka budakna mas takana unggut-unggutan laju sasawuran kieu. Beudeuh teuing soal mama Kiai ukur ngan nyarios pondok bari tetep anana seukeut ka budak anu teu loba ngomong. Tapi katinggalna ku mama Kiai eta budak teh aya sinar hawa jiwa anu jahat tara mere ampun ka jalma anu engkena mun geus dewasa. Dalah ayeuna budak keneh oge geus kaciri ulet tabeatna. Jeung deui caritana mah budakna ceu itoh teh kungsi sakola karakasup ka kelas 1 ngan dikaluarkeun deui ku guruna lantaran aya masalah anu nyangkut kana keselamatan murid siswa sejenna. Ngan ceu itoh teu loba carita budakna dikaluarkeun deui sakolana teh. Aneh nalika ku mama Kiai ditetep seukeut eta budak ngadadak buring has jeung galak sorot panonna. Dari teh eta budak dilempangkeun henteu hayo dipapangku ku Jang Sonik lantaran berat asa mangku barang sakintal pikeun Jang Sonik oge kaget lain dikieuna. Sengir budak teh nyengir semu nyangereng tina pundukna ngadadak aya bau bijil jiga tulang. Sedengkeun bibirna jadi rada ngomonyongan ka hareup sarta irungna robah jadi jiga irung babi. Awak sakujur jadi pinuh ku bulu sarta kuku-kuku leungeunna ngadadak maranjangan jeung seukeut. Untuna ngadadak sihungan mani paranjang atuh meh kabeh nempo eta kayaan jadi pada kaget tur soak. Terus jungjileng ka tukang ngajauhan lantaran sieun meureun. Dalah bacito oge indungna katingali undur-unduran ka tukang sabab kaget nempo anakna robah jadi setengah pisato. Tapi mama Kiai mah tetep we tregog salirana angger di tempat taya riuk-riuk anu sieun ningali eta kajadian. Gerem budak ci itoh terus gerem ngebedilkeun sorana anu aneh.
Geus cukup ayeuna mah. Jug mending gara marulang ka negara Arandika sarta tuturkeun anu jadi bapak. Saur Mama Kiai ngadon ngajak ngobrol. Budak cik itu budak cik itu ngagarem beuki narikan aneh ari rupana manusia setengah begu tapi soalna bat ngagarem juga mau. Tapi Mama Kiai tetap tenang tegalider ku keayaan. Bismillahirrohmanirrohim. Malah stres nama Mama Kiai ka kuping ngagarendeng suantena halimpu maoskeun doa-doa nu dina Al-Qur'an. Kumaha nu sama anu suci pikiran jeung jawana tangtu metak tiis kan hate mangsa ngadangukeun galindengna swanten Mama Kiai. Tapi kadengena ku Citoh mah jeung ku anakna sarta Johana lain deui panasna. Di luanana pating koceak